Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun nami Abdi Fahmi Rahman ti kelas 12 MIPA 2. Ku video ieu sim kuring baris nyumponan tugas prasyarat kalulusan nyata ku ngadamel video pengajaran mata pelajaran bahasa Sunda pengajaran kedua kelas 11 nyaeta materi sisindiran. Wilujeng nonton. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung arti omongan atau ceritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Luyu jeung eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngawangun rarakitan basa kalawan dibalibirkeun. Sisindiran teh mangrupa karya sastra bangun ugeran lantaran kauger ku Purwakanti jeung guru Wilangan. Sarta umumna dina sapalisan teh diwangun ku 8 engang. Upama dipatalikeun jeung keterangan kamus di luhur, wangunan sisindiran teh disebutkeun karya sastra wangun ugeran atawa puisi anu eusina dibalibirkeun heula, diwangun ku cangkang jeung eusi sarta leubet ku Purwakanti. Ari nu disebut Purwakanti nyaeta padeukeut nasada atawa sora-sora kecap dina ungkara kalimah, klausa atawa prasa, utamana dina wangun ugeran atawa puisi. Perenahna boh ngarendeng ngajajar horizontal dina sakalimah sajajar sapadalisan boh ngaruntuy vertikal antar jajaran antar padalisan. Dina rarakitan jeung paparikan anu Purwakanti teh cangkang jeung eusina. Padalisan kahiji cangkang Purwakanti jeung padalisan kahiji eusi, padalisan kadua cangkang Purwakanti jeung padalisan kadua eusi. Ari dina wawangsalan anu Purwakanti teh maksudna jeung salah sahiji kecap anu aya dina eusina. Ari cangkangna mangrupa wincikan hiji barang atawa hal anu kudu diteangan maksudna tea. Upama ditilik tina wangun jeung cara ngabrehkeunana, sisindiran dibagi jadi 3 golongan nyaeta nu pertama rarakitan, nu kadua paparikan jeung nu katilu wawangsalan. Ditilik tina eusina, rarakitan jeung paparikan bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta silih asih, piwuruk, jeung sesebred. Nu pertama aya rarakitan. Rarakitan teh mangrupa sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi dina sapadana disebut rarakitan. Peda kecap awal dina padalisan-padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi. Tepi ka siga masang ngarakit. Sifat kitu dipapandekeun jeung sifat rakit anu papak dina puhuna. Purwakanti anu aya dina rarakitan sarta mangrupa ciri anu ngabedakeun jeung paparikan nyata Purwakanti mindoan kawit anu timbul lantaran aya kecap-kecap anu dipindo atau dibalikeun dina awal padalisan. Kulantaran Purwakanti mindoan kawit teh antara cangkang jeung eusi, umumna dina rarakitan mah kaselang heula ku padalisan sejen nepi siganu pacorok. Contona, jauh-jauh manggul awi nyiar-nyiar pimerangeun, jauh-jauh neangan abni nyiar-nyiar pimelangeun. Nu kaasup ka cangkang nyaeta jauh-jauh manggul awi nyiar-nyiar pimerangeun, nu kaasup ka si nyaeta jauh-jauh neangan abni nyiar-nyiar pimelangeun. Rarakitan di luhur teh sapadana diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua cangkangna, padalisan katilu jeung kaopat eusina. Kecap anu aya dina awal padalisan cangkangna sarua Purwakanti jeung kecap anu aya dina awal padalisan kahiji eusi nyaeta jauh-jauh. Kitu deui kecap anu aya dina awal padalisan kadua cangkang sarua jeung kecap anu aya dina awal padalisan kadua eusi nyaeta nyiar-nyiar. Salian teh eta Purwakanti teh aya dina tungtung padalisan deui. Ieu oge Purwakanti antara cangkang jeung eusi. Kecap awi Purwakanti jeung abdi, pimerangeun Purwakanti jeung pimelangeun. Upama nilikan eusina, rarakitan teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan, nyaeta silih asih, piwuruk, jeung lulucon. Nu pertama aya rarakitan silih asih, nyaeta rarakitan anu eusina patali jeung silih asih, cinta atawa birahi. Contona, mun teu tulus ka pasekna, ka panceuna oge hade, mun teu tulus ka lanceukna, ka adina oge hade. Nu kadua aya rarakitan piwuruk, nyaeta rarakitan anu eusina piwuruk, pituah atawa nasehat. Contona, teu peujeuh ari ka Bandung, ulah meuli hayam kate, teu peujeuh ari ka Indung, ulah nganyerikeun hate. Nu katilu aya rarakitan sesebred, nyaeta rarakitan anu eusina salian ti silih asih jeung piwuruk, kayaning lulucon, banyol, tambuh laku, kritik sosial, pamitan, jeung salian ti eta. Contona
Majar maneh cengkeh koneng, kulit beteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng, kulit beteung meuni nambru. Unggal padalisan dina rarakitan umumna diwangun ku 8 engang, sanajan teu mutlak kitu deui jumlah padalisan dina sapadana. Rereana mah anu 4 padalisan, sanajan aya nu leuwih ti 4 padalisan oge. Tangtu bae jumlahna kudu jangkep saperti 6 padalisan, 8 padalisan jeung sajabana ti eta. Nu kadua aya paparikan. Paparikan teh asalna tina kecap parik atawa parek anu ngandung harti deukeut. Ari anu dimaksud paparikan di dieu nyata sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina. Jadi henteu papak atawa sarua kecapna dina puhuna. Contona boboko ragrag ti imah ninggang kana pileuyteun, nya bogo ulah kasema lamun hanggang sok leungiteun. Padalisan kahiji cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kahiji eusi. Di dinya aya sawatara kekecapan anu padeukeut sorana. Kecap boboko padeukeut sorana jeung kecap nya bogo, kecap imah padeukeut sorana jeung kecap semah. Kitu deui padalisan kadua cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kadua eusi. Kecap ninggang padeukeut sorana jeung kecap anggang, kecap pileuyteun padeukeut sorana jeung kecap leungiteun. Umumna aya purwakanti laras wokas nyaeta purwakanti englang tungtung anu kaselang lila siga pacorok. Lili kana eusina teu beda ti rarakitan bae, paparikan oge bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta siliasih, piwuruk, jeung sesebred. Nu pertama aya paparikan siliasih, nyata paparikan anu eusina silih asih, cinta atawa birahi. Contona daun pulus dilulunan, jojodog titari kolot, sugan tulus lalaunan, aya jodoh pakokolot. Nu kadua aya paparikan piwuruk, nyata paparikan anu eusina piwuruk, pituah atawa nasehat. Contona meuli kurupuk sadacin diwadahan kana kalo, nu dipupuk ku prihatin eta diasih ku Allah. Nu katilu aya paparikan sesebred, nyata paparikan anu eusina salian ti siliasi jeung piwuruk saperti lulucon, banyol, tambulaku, sanduk-sanduk jeung sajabana ti eta. Contona jeruk puru cikaruncang, jambu air warna yasa, camrut haing kabujang, susu laer teu dirasa. Umumna paparikan oge dina sapadana teh diwangun ku 8 engang, sanajan teu mutlak kitu, sabab aya sawatara paparikan anu geus populer tur dina sapadana teu diwangun ku 8 engang. Contona situ Ciburuy laukna hese dipancing, nyaredeta teh ningali herang China. Tuh itu saha nu ngalangkung enggal enjing, nyaredeta teh ningali sorot socana. Dina contoh-contoh di luhur, dina sapadana diwangun ku 4 padalisan dina sapadana. Saanyana taya katangtuan kudu sabaraha padalisan dina sapadana paparikan teh, anu penting jumlahna jangkep bae. Iwal anu mangrupa dangding biasana sapada cangkang, sapada eusi. Nu katilu aya wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta karangan sastra anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Anu dijieun wangsal teh sok merwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi eta. Tangetan geura contoh di handap ieu. Teu beunang di urang sawah, teu beunang di pika memet. Padalisan kahiji nyaeta sindir, ari padalisan kadua bagian eusi. Bagian sindir dina wawangsalan di luhur diwangun ku cangkang, teu beunang di hurang sawah, jeung wangsal nyamuni dina eta cangkang nyaeta hurang sawah. Naon anu dijieun wangsalna? Bisa barang atawa hal, kudu diteangan tina bagian eusi, teu beunang di pika memet. Wangsalna hurang sawah, moal salah anu dijieun, wangsalna teh sato siga hurang anu aya remen kapanggi di sawah. Dina bagian eusi aya kecap di pika memet, sato naon anu siga hurang ayeuna di sawah, sarta ngaranna murwakanti jeung kecap di pika memet, nyaeta simet. Mugia saparantos nonton ieu video, tiasa ngahartos sareng nyandak seueur pangaweruh tina video pembelajaran anu kusim kuring parantos dipidangkeun.
Sareng akhirna sim kuring ngaturkeun nuhun pisan sareng nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan dina biantara. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.